Siang ini aja. Mana kemarin ini teh? Siap ya, cari nanti ya. Itu ya Allah, diberikan hari ini berkat. Sepah malah ini sudah 88 minggu nah. Jangan lain, orang teh. Jadi kenapa perlu bagus? Ini. Orangnya tadi bersihat. Tenang. Iya, kita kali bersihat. Tuh, benar. Jajan wae. Maris pokoknya mereka lah. Siapkan segala-galana kurang jahit. Aduh, capek lelempangan teh. Tepira 5 kilo ya lempang. Capek oke. Mun dagang jaba sepikir ke mana ya lapar beteng teh. Wah. Tukang naon teh? Tukang bakso apa tukang mie? Beneran aya dagang meuli ah. Assalamualaikum. Yuk. Aduh, alhamdulillah, orang teh nyangka panggil di dia geningannya. Di mana? Di lempangan tapi 5 kilo capek euy. Di ditu ka dia tah urang beuteung meuni lapar eueuh nu dagang. Kebeneran, urang rek ngalarisan eta. Pas urang ningali ka dia tukang baso, asup teh lain ente euy. Dagang baso. Ya kieu lumayan lah. Geus lila urang teh. Ya ai urang eueuh kadaek mah. Kumaha lain? Oh, zaman aya namanya urang teh. Geus bogo aya nama da hararese geuniannya mun urang eueuh kadaek mah. Tapi halus ente mah rajin baso naon ieu? Baso ieu teh namanya teh baso goib. Oh, tinggal kala panas. Aduh, kade euy. Tuh. Ini seungit. Duh, aing mun gardek ieu euy. Geus beukah tuh. Seungit euy. Geus siap ini tuh. Aduh. Hebat euy. Ieu sayur nih salah lager kieu ya. Anyar keneh yo ge. Anyar tadi. Nya hitung-hitung ngararisan euy. Erek lah. Kade ulah lada teh nya. Siap. Sedengan we. Siap. Ulah make ieu, ulah make lila. Gampang. Idenya. Siap. Aing lada dari ditambahan. Ya Kang, asak. Waduh, sok euy. Lah biasa ya aya nu ieu euy. Titik-titik ya nga-WA ka urang. Basah. Waduh, ieu. Aya tah. Alah, Ya. masih ngerti ya. Disemek mah. Lah injul euy. Papang ah. Ada panas sekali. Aduh, sengit. Lumayan oke ya dagang bakso teh. Ya lumayan. Oh, benar. Lada teuing euy. Madetik? Heeh. Sautik Ada. Iya gerak. Lada gerak. Wah, ieu mah sentimen euy. Tapi segera. Nah. Tapi urang ge hayang euy jualan jiga hente kieu euy. Kieu mah. Asal urang aya ngadaek, Cai. Alah, jangan China. Ya. Jadi dia bisa rek sama dinya. Mana euy yo. Seger ya? Ben sekolah di mana ya? Sekolah. Iya mah ya di imah we dina tinggal video gitu lah mun misalkan gawe kayak gitu. Kadang-kadang ningali video akang, urang ningali video cara ngieun bakso goib ya gitu. Iya, resepna teh. Oh, aya nya. Aya. Lapar, Saya panas kayaknya eta nih. lapar. Buru-buru teuing.
sapoe menang habala ya. Ya. Ai keur ayanya 300 kayak gitu. Lamun keur eueuh nya 2,5 juta gitu. Uyupnya. Sok. Kesang euy ya. Lap-lap. Tisu aya abah di. Teu tembok tisu euy. Nah, Sugan teh kehalangan ku HP. Ketang. Duanya. Sok. Untung ya aya nu dagang bakso aya ente di dieu. Mun da eueuh mah aduh geus teuing mah. Nya. Nya. Ayeuna teh. Lamun cenah euy urang heueuh. Lamun eueuh nu dagang dia jigana mah geus kapiuhan euy. Nya gitu. Pingsan. Udah lapar atuh. Lapar. Ganti rokok. Ah, biasa we. Saya ya, nu penting mah ngebul. Tapi enak sih gitu. Oh, atuh meureun atuh kumaha hawa kieu mah cuaca tiris mah. Heeh. Lain di belah mana tadi? Urang teh tas dieu ti legok Hangser. Lempang ka dieu. Uy mudun. Teu puguh nu dituju teh ka mana urang teh heueuh neangan pi usahaeun. Bari bekal ge ipis euy urang teh. Da nanti kebeneran di dia sugan teh ieu nya anu dagang cek urang teh puak liuk nu dagang ya baso untung aya ente di dieu nya urang teh pan bisa-bisa nganjuk atuh ya buat urang nganjuk heureui sugan kuntung ya mah yo urang moal lila euy lain di dieu heula santai erek ngalalana heula didoakeun ya dagang nasi payu. Amin. Lumayan ya. Urang rokok di bawahnya. Sok. Kamar aja. Anu biasa we, biasalah. Aturan mah. Anu umum nya. Anu umum we. Yang langsung. Ulah aja. Ulah kopi. Ulah. Lumayan yang ongkos. Bejulnya. Ya, hampura ya orang ya. Siap. Malilanya. Nya. Nuhun ya. Bisa aja di dieu. Sering mampir ka dieu. Erek neangan anu titik-titik. Biasa. Aya aduh, alhamdulillah ya nya. Aduh. Syukur atuh we. Kapake tapi. Kapake. Jul. Lain pikir-pikir ngabaso di dia. Teu wareg euy. Teu wareg. Teu wareg. Lain eta motor euy aing katorekan. Lain aing urang tadi ngadah naon nu bener na. Ngadahar naon tadi nu bener na. Nya baso. Baso mana? Lain pikir-pikir urang jaga nu gelo nya. Heeh. Sok geura. Urang meuli begitu. Basona eueuhnya. Terus urang tadi ngahakan naon tah? Rokok eueuh. Tadi bayar duit eueuh. Heuda basona eueuh teh. Berarti anu lalajo ieu mah anu ieu hungkulnya anu ilmu luhur. Jadi ketingali pasti. Ini anu lalajo mah lamun amun anu kosong-kosong teh yang akan naon cenah anu garelo cenah. Percayalah ka arusna ilmuna tinggi. Delu lain. Tong dibejakeun masalah eta mah. Tong dibejakeun sepeda ku wae naon teh mentang-mentang jomblo ente.